Kumaha paman sadaya hidup anaking ditugaskeun nyoko Siti Ragen lapur hebat masyarakat Tumaritis bersatu na ulat gotong royongna bersatu na sadayana parantos siap tempur kalayan parantos nyeret ke tengah kota balad-balad pihak musuh parantos seranu bubar pabalatak lir pinang hurang diamuk ku sadayana para pejuang kitu kaayaanana di negara Amarta atuh ieu ulun umul nyaeta ngaburak-barik hiji tempat anu kaituna langsung ka tempat pangberokan antar Jajaka Tawang Abimanyu nakula Sadewa Bima sareng Yudhistira kalayan kaleresan pisan anu pangpayuna lebet teh Astra Jingadawala cakah cikih kaitu ka dieu mang masakeun rupi-rupi tuangeun atuh dina jilegurna para pejuang ngayakeun serangan teh dina waktos eta para pangberokan anu aya di pangberokan sadayana para pahlawan parantos jag-jag deui tuang leueut atuh ku kituna sadayana parantos siap tempur kayanana utamina ieu Bima kaluarna ti pangberokan teh nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan lajeng ngajugjug karaton Amarta ngajorag ieu Sang Nalendra Prabu Ganasetra Sampurasun Senopati yap hati ngerasa sesangka gening sesangka hese kumaha kapihatu diuk sangka belano dencang pepaja jalan kabiku mesek kupat Pak Haji Siti dia bona pepaja upami wangsul
kieu rasana Prabu Gana Setra kasumpingan ieu pati Gana Sakti anu sejang nguningakeun kajadian. Kumaha paman? Daya hidup anaking ditugaskeun nyoko Siti Ragen lapur hebat masyarakat Tumaritis bersatu na kulat gotong royongna bersatu na kakompakanana luar biasa anu sadayana wala dia balad di burak-barik kulat malihanan ai dongkap ka dieu kaseret ku serangan palih kidul murudul ti wetan dararatang ti kaler geger ti kulon cing tarorojo urang ayeuna parantos kakepung ieu teh ai kitu kula Gusti para satria araraneh ngaranna oge saha laporan ti palih kidul cenah aya nu ngamuk ngaranna teh Raden Partasakti. Wah, eta Partasakti leres jeung balad-balad pasukan panah wungkul. Waduh. Anu aneh pisan mah ti palih kulon. Dewi Kekembang Yuda Dewi Srikandi anu dipingpin ku hiji satria ngaranna teh nyaeta Raden Putra Kuda Paragina Semar. Kitu kulan udah apalagi karsa. eta teh asli kengen mamaat maja. Aduh. Atuh ti beulah wetan kulan Gusti saha nyaeta anu ngaran eta satria gagah kuda warna sajati. Kuda warna sajati ti kiblat palih kidul saha nyaeta kuda kuningan tong heureuy sia bisi dipek-prek ku aing nyaeta anu dipingpin ku Raden Putra Bang Jojo Hamzah beuna eta si eta ti palih kaler juru kaler palih kulon Cing, nyaeta ku Bang Sulaksana tiasa janten kulan. Eta mah ti Bekasi. cilaka kalayan itu anu ditawan bubar ay bubar nyaeta aya nu lebet kalayan araraneh jararagjag nu ditawan teh anu teu tata ruang teh si horeng aya nu mangejokeun saha nyaeta si Cepot sareng si Dawala ngado nyangu mawa kompor kamana abusna duka atuh aneh kaula oge ieu aya pihak jero nu kasogok deuleu ieu duka aipek teh da kulantaran panginten pageuh naon teh konsi teh aya banteng ngamuk dibawa ku hiji buta kakasihna teh ulun unggul ai nepi ka kitu dah kitu kula Gusti sampurasun wah dulu itu saha kaget wong edan aloh cilaka biadab sia
Ampun. Ulah kaget.